jantan ayeuna bade ka Jogja, wilujeng tepang deui di Jogja guys. Dadah. Sama hati kita ini insan bukan seekor sapi sempilu yang dulu biarlah membiru. Alhamdulillah ayeuna urang tos dugi di Adventure Resto Orang Utan. Di dieu arurang bade ibak ya siap-siap istirahat heula bade angkat ka Borobudur. Tepang di Borobudur. Udah dah. Hai. Jadi ayeuna urang atos ibak, tos gareulis, tos sareungit. Ayeuna urang bade aya di rumah makan Orang Utan. Bade tararua. Tujuan tos santuang. Halo guys. Ayeuna di dieu arurang nuju Mamtu. Rerencangan anu sanes. Dadah. Tepang deui engke nya. Dah. Hai. Ayeuna arurang tos dugi di Candi Borobudur. Janten Candi Borobudur teh mangrupakeun 1000 candi anu peninggalan agama Buddha. Engke bakal aya ditinggalkeun Candi Borobudurna. Dadah. Yo 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 yo. What's up guys? Jadi arurang nuju papa Candi Borobudur. Nyatu. Ade kaluhur. Aduh Gusti. Ngerti. Ayo Ridho teu ikut. Halo guys. Jadi saya Borobudurna. Janten arurang bakal naik kaluhur. Udah. Di luhur urang nyabak stupanya guys. Guysnya ayeuna mah tos dugi di Candi Borobudur. Sayangnya enak bisa. Endahnya guys, urang kaluhur. Alhamdulillah. Ayo urang kaluhurnya. Tetap ayeuna urang kaluhurnya guys. Wah, capek oge nya guys. Tuh seueur jalmi kieu nya. Ayeuna arurang tos aya di puncak Candi Borobudur. Janten pisan katinggalan. Janten Candi Borobudur teh nyaeta candi atanapi stupa anu didirikeun ku orang-orang atau agama-agama Buddha. Tah candi ieu oge mangrupakeun candi atanapi stupa pangageungna di dunia. Janten seueur oge turis anu ameng ka dieu. Tah ieu oge mangrupakeun situs warisan dunia anu ditetapkan ku UNESCO. Tuh guys. Tinggal saya pisan. Abdi. Kasep. Pisan. Yes, thank you. Mantul. Yes. Tuhnya ayeuna urang turun ti Candi Borobudur. Lapatur. Lajeng tuhnya. Halo, janten ayeuna arurang nembe dugi ka Merapi. Buah-buah. Nuju nganggosan pameget Jumatan heula. Oke, bade naik jeep. Dadah. Janten ayeuna arurang bade naik jeep. Arurang ayeuna tos dugi di Talaga Putri bade ka Merapi. Engke pamit tiasa Dina jeep ngadamel pamit tiasa dina jeep ngadamel video di lajeng deui. Dadah. Ayeuna urang bade naik jeep. Bade mobil. Bade naik Naik jeep kadang nganggo
film Supado. Salamet. Teh puna naonnya. Terus teh ke saurna bade babasehan. Jadi pamit teu ka video hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Yuk Mas, berangkat Mas. Mantap. Dadah. Halo, tujuh naik. Berisi. Janten satu acana arurang Kapan kapan rapi arurang teh liren heula di dieu. Di museum Sesa Hartaku. Nah, ieu teh museum ieu teh sesa-sesa ieu letusan atanapi erupsi Gunung Merapi. Jadi seueur peninggalan Tuh anak. di dieu ge aya Aya seueur. Motor. seueur pisannya pokona mah guys. Pokona mah di dieu teh nya museum Sesa Hartaku anu tilas letusan Gunung Merapi. Liren deui di Batu Alien. Ayo ngiringan. Oh iya numpang vlog. Batu Alien. Prasasti. Dadah. Wow guys, wow. Oyak. Pisan. Oyak. Dadah. Pamain guys. Ayeuna arurang liren deui di Bangker Kaliadem. Katilu guys. Janten cenah saurna ieu teh 4 km Di puncak Gunung Merapi. Merapi. Jantan Janten paling caket. nya janten ieu teh caket pisan gitu nya, teu jauh-jauh teuing gitu. Ieu tah tempatna. Rame banget sana bisa. Tuh nuraina nembe dongkap, nu sanesna nembe dongkap. Janten ayeuna arurang nuju di Malioboro. Wanita mengunjungi. Guys. Bukan wanita, pria. Halo. Jangan di post orang nyebut wanita. Kan bae. Janten satu acana angkat ka Demata arurang nuju tuang heula. Kan teraskeun di Demata ya, udah panggil Demata. Dadah. Janten ayeuna arurang nuju di pusat oleh-oleh Bapia Japan. Di dieu seueur oleh-oleh khas Yogyakarta. Sepisan anu pisan. Tapi biasana nu terkenalna di Yogyakarta nyaeta bapia. Janten ayeuna arurang nuju meser Bapia. Tepang deui engke nya. Dadah. Dewali. Tujuan ka hiji arurang Bade ka The Arca. Ketinggalnya di lebetna kumaha da. Janten ayeuna arurang tos aya di Lebet The Arca. Hayang ninggal lebetna. Tokoh-tokoh dunia sapertos ninggal. raja-raja. Mun hayang ninggal ieu nya. Tuh di ditu oge aya Pak Jokowi geuningan. Alah aya Pak Jokowi. Tuh aya Pak Jokowi. Aduh.
Guys, alah guys, kayak Pak Jokowi guys. Ayeuna arurang saatos nati de arca. Ayeuna arurang tos de wali. Tuh tinggal tibaralik kieu nya nah hanya. Nah, tibaralik kieu ih. Nya tinggal saya pisan imah lebetna teh tibaralik teh. Tibaralik tuh. Jadi meren dewalik teh artina teh maralik gitu Nya kitu nya duka. Nya tosnya engke kade mata engke di ieu deui nya disambung deui dadah. Janten arurang aju aya di Demata hiji nyaeta nu tempat anu katilu anu kurang di datangan. ayeuna tempatna saperdos kieu tinggal Rame. Saya pisan kangge popotoa. Oke, dilajeng. Tepang di Demata 2. Dadah. Ayeuna arurang tos dugi di Demata 2. Kan ieu teh tempat anu kaopat anu didatangan dinten ayeuna. Tah ieu teh eusina teh angger spot foto. Ayeuna arurang emam di naon ieu teh namina teh? Pesawat cenah. Iya, ieu teh kapal cenah guys tuh, naik kapal cenah guys tuh. Iya di lebetna nya. Di lebetna ieu kapal kieu. Janten ayeuna urang tos beresnya mamna ieu di lebet kapal. Ayeuna urang nuju di pantai Glaga. Endah pisan pemandangan teh. Tuh, nya Guys, aya sunset, guys. geus aya sunset, Bos. Janten ieu teh pantaina teh teu acan naon? Teu acan nu naon jalmi seueur nu terang. Jadi teu seueur sampah, teu patos rame teuing. Janten ieu pantaina endah pisan. Ieu teh nyaeta tujuan terakhir arurang dina Staditur Yogyakarta ayeuna. Janten engke sakali deui emam di rumah makan Yunani. Terserahnya, dadah. Ayeuna teh tujuan terakhir arurang di Yogyakarta nyaeta di rumah makan Yunani. Janten tos ieu arurang bakal ulih deui ka Majalaya. Ieu aya elektronan tuh tinggalnya. Tuju disiapkeun. Wilujeng tepang deui engke di Majalaya nya. Dadah. Janten saterasna ke marurang teh di bus salami 5 jam aya. Dadah.